Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Qala mu'alifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa farduhu sarang ari parduna adus ayal gusli teges nama adus syai'ani eta aya dua perkara. Ahaduha arri salah sahiji na syai'ani niat raf'il jinabati eta niat ngalengitkeun hadas junub lil junubi pikeun jalma nu junub awil haidi atanapi ngalengitkeun haid lil haidi pikeun anu haid pikeun jalma anu haid. Aerob mi hukmihi tegesna ngalengitkeun hukumna haid. Au niatu ada ifardul gusli atanapi niat ngalaksanakeun pardu adus. Au rob mi hadasin atanapi niat ngalengitkeun hadas. Awi toharoti atanapi niat bebersih anhu tina hadas. Au ada il gusli atanapi niat ngalaksanakeun adus. Wakada sareng etanya kitu di cara ada il gusli al guslu ari niat adus li sholati karena rek sholat. Lal guslu henteu niat adus pakot wungkul. Wajibu sarang wajib naon antakuna yen kabuktian naon an niatu niatna makrunatan eta anu dibarengkeun bi awalihi kumimitina adus ail gusli tegasna kumimitina adus. Yakni ngamaksud kuring saur musannif li awalil magsuli kana mimitina anu dikumbah minal badani tina badan walau min aspalihi jeung sanajan ti belah handapna badan. Falau nawa mangkala munganiatan si jalma ba'da gosli juz'in dina sabada ngumbah hiji juz hiji bagian wajaba mangka wajib naon i'adatu goslihi ngabalikan deui ngumbahna eta juz. Walau nawa sareng lamun nganiatan si jalma raf'al jinabati kana ngaleungitkeun junub hadas junub wa gosala sareng ngumbah si jalma ba'dul badani kana sawarehna badan sumana ma tuluy sare si jalma fastai qada tuluy nyaring si jalma wa aroda sareng ngamaksud si jalma goslal baki kana ngadusan sawarehna deui lam yahtaz maka teu mikabutuh si jalma ila i'adatin niati kana ngabalikan di niat. Wa tsanihi sareng ari anu kaduana tina isnani ta'mimu zahiri badanin eta ngawalatraan zahirna badan hatal adbaro sehingga pirang-pirang kuku wama sareng perkara tahtaha anu aya dina sahandapeun adbar wasari sareng rambut zahiron zahirna wa batinan jeung jerona wa in kasupa sareng sanajan kandel itu sya'ru wama sareng perkara zahara anu zahir ieu emma min man bati sya'ratin tina tempat jadina rambut zalat anu leungit sya'rah qabla gosliha dina samemeh ngumbahna sya'rah wa simakhin sareng liang ceuli wa farji imro'atin sareng parjina istri inda julusiha dina nalika diukna imro'ah ala qadamaiha netepan kana dua dampal sukuna imro'ah wasukukin sareng pirang-pirang anu beulah wa batini judriyin sareng jerona panyakit cacar in pataha anu terbuka non ra'suhu luhurna judri la batini kurhatin henteu jerona tatu bariat anu cager ieu kurhah waratapa'a sareng leungit atanapi ngangkat naon kosruha tapokna itu kurhah walam yadhar sareng henteu zahir naon syai'un hiji perkara mima tina perkara tahtahu anu aya dina sahandapeunana itu kosru. Wa yahrumu sareng haram naon fat
kul multahimi nyowehkeun anu rapat. Wama sareng perkara tahta kulpatin anu aya dina sahandapeun ku kucup dakar. Minal aklapi ti jalma anu kucupan. Payajibu mangka wajib non goslu batiniha ngumbah jerona kulfah li anha kana sanyana kulfah mustahiqatul izalah eta anu ngahak kana dileungitkeun ila batina sya'rin kecuali jerona rambut in aqada anu ngabundel ieu sya'run binafsihi ku dirina itu sya'run wa in kasra jeung sanajan loba sya'run wala yajibu sareng teu wajib non madmadatun kekemu wastin syakun sareng ningsrek cai. Bal yukrahu balita dimakruhkeun naon tarku huma ninggalkeunana madmanoh sareng istinsak bimain kalawan cai tahurin anu suci wa maro sareng tos kaliwat naon annahu saestuna kalakuan sareng tingkah ya duru eta madarat naon tagoyurul mai barobahna cai tagoyuron kalawan barobah doron anu ngadaratkeun walau bima sareng sanajan ku perkara alal udwi anu aya dina anggahota. Hilapan halna anu nyalayaan li jamin ka ulama loba. Wayak picarang cukup naon donu umumihi nyangka ngumumanana maun ayal mai tegasna macai alal basyaroti kana kulit. Wa sya'ri sareng rambut. Wa ilam yatayakon jeung sanajan henteu ngayakinkeun jalma hukana umum. Pala yajibu mangka teu wajib naon tayakun umumihi ngayakinkeun ngumumanana itu maun. Bal yakpi barita cukup non golabatu dhonni ngalindihna sangkaan bihi kana umum fihi dina goslu kal wudu'i sapertikeun wudu wasuna sareng disunatkeun lil guslil wajibi kana adus nu wajib wal mandubi sareng adus nu sunat naon tasmiyatun maca bismillah awalahu dina mimitina guslu wa izalatu qadarin sareng ngalengkeun kokotor tahirin anu suci kamaniyin sapertikeun cai mani wa mukhatin sareng umel leho wa binajsin jeung najis wa najsin sareng najis kamadhiyin sapertikeun madhi wa in kafa sareng sanajan cukup lahuma kana itu hadas jeung qadar naon goslatun wahidatun kumbahan anu sakali wa ayabula sareng sunat yen kiih si jalma sareng sunnah yen kiih sahaman jalma anzala anu kaluar cimani eman qabla ayag tasila dina samemeh yen adus eman liyah ruja supaya yen kaluar naon ma perkara bakia anu nyesa emak bimajrahu dina tempat berjalanna baul paba'da izalatil qadari maka eta tetep dina sabada ngalengitkeun kokotor madmadatun ari sunat kekemu wastin sakun sareng nyingsrek cai summa wudu'un tuli wudu kamilan kalawan wudu anu sampurna lil itibai karena turut ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawa ngariwayatkan hukana hadis Syaikhani Bukhari Muslim wa yusanu sareng disunatkeun naon istishabuhu ngamayengkeun wudu ilal pirogi nepikeun kaberes adus maksudna hatta lau ahdasa sehingga lamun hadas mugtasil jalma nu adus sunna mangka disunatkeun lahu ka mugtasil naon i'adatuhu ngabalikan deui wudu wazamul mahamili sareng ari nyangka na Imam al-Mahamili ihtisasahu kana narima tangtuna wudu bil gusli kalawan adus al wajibin wajib dhaifun eta qaul anu lemah wal afdalu sareng ari anu leuwih utama ada mutakhiri gusli qadamaihi eta henteu mandarikeun ngumbah dua dampal suku na mugtasil jalma nu adus anil gusli tina adus kama sapertikeun perkara soroh anu paratus ngajelaskeun Imam Nawawi bihi kana amma fi raudhati dina kitab Raudhah wa in sabata jeung sanajan tumetep naon takhiruhuma ngahirkeunna qadamai fil Bukhari dina hadis Bukhari
Walau tawaddo'a sareng lamun wudu mugtasil jalma nu adus asna al gusli dina tengah-tengah adus au ba'da wa tanapi dina sabadana adus hasola mangka hasil lahu kam mugtasil naon aslu sunnati asal pasunatan. Lakinil afdalu tatafina ari anu leuwih utama takdimuhu eta ngaheulakeun wudu. Wa yukrahu sareng dimakruhkeun naon tarkuh ninggalkeunna wudu. Wa yanwi sareng nganiatan itu mugtasil bihi kalawan wudu sunatal gusli kana sunat adus. Inta jarodat lamun kosong naon jinabatuhu junubna mugtasil anil asgori tina hadas leutik. Wa ila sareng lamun teu tajarrodat nawa maka nganiatan mugtasil bihi kalawan wudu rob al hadasi kana ngalengitkeun rob al hadasil asgori kana ngalengitkeun hadas leutik au nahwahu ata saumpamana rob al hadasil asgor hurujan halna anu kaluar min hilapi mujibihi tina ikhtilafna anu ngawajibkeun tina nyulayaanana ulama anu ngawajibkeun kana wudu al qaili anu nyarios bi adamil indiroji kana henteu asupna hadas leutikan hadas gede. Walau ahdasa sareng lamun hadas mugtasil ba'da irtifai jinabati a'dha'il wudu'i dina sabada ngalengitkeun hadas junub pirang-pirang anggahota wudu. Lazima mangka wajib buka mugtasil non al wudu murattiban hal nartibkeun bin niati kalawan make niat. Pata'ahudu ma'atifa tuluy ngurus kana pirang-pirang lupat lepit kal uduni sapertikeun ceuli wal ibti sareng kelek wasurati sareng bujal wal muki sareng juru panon wa mahali sakin sareng tempat anu beulah wa ta'ahudu usuli sa'rin sareng sunat ngurus pirang-pirang tempat jadina rambut atanapi akarna rambut. Summa ghuslu ra'sin tuluy ngumbah sirah bil ifadati kalawan ngaloberkeun cai alaihi kana eta ra'sun ba'da tahlilihi dina sabada nyuai-nyuaina ra'sun in kana lamun bukti alaihi eta tetep dina ra'sun teh naon sya'run rambut wala tayamuna jeung henteu sunat ngatuhukeun eta maujud pihi dina ghuslu ra'sin li ghairi aqta'a pikeun salianti jalma anu buntung. Summa ghuslu syaqi aimana tuluy ngumbah anu belah katuhu teu aya saro tuluy anu belah kenca wadalkun sareng sunah ngosok-ngosok lima kana perkara tasilu anu nepi kana emma hu kana emma naon yaduhu leungeunna mugtasil jalma nu adus min badahni tina badanna mugtasil hurujan karana ngaluarkeun min khilapiman karana kaluar min khilapiman tina ikhtilafna ulama wajibana ngwajibkeun man hu kana dalku wa taslisun sareng sunnah nilu kalikeun tanapi tilu kali ligos li jamil badani kana ngumbah sakabeh badan wadalki sareng ngosok-ngosok badan wa tasmiyati sareng maca bismillah wa zikri sareng zikir akibahu dina sabadana adus dina sabadana guslu wayah sulu sareng hasil taslis fi raqidin dina cai anu cicing bitaharruki jami'il badani ku ngarobahkeun sadaya badan salasan kalawan tilu kali wa ilam yunkil jeung sanajan teu mindahkeun mugtasil qadamahi kana dua dampal sampean mugtasil ila maudhi'in akhor kana tempat anu sejen al aujahi nurutkeun kaul mu'tamad wastiqbalun sareng sunah madhab lil kiblati ka kiblat wa mualatun sareng sunat tuluy-tuluy wa tarku takalumin sareng tinggal ngomong libilah hajatin kalawan taya pangabutuh wantan syifin sareng sunat ninggalkeun nyusut ngelap sami bila udrin kalawan taya udur watusanu sareng disunatkeun naon asyahadatani dua syahadat al mutaqaddimatani anu ti heula kadua-duana
fil wudu'i dina wudu ma'a sarta perkara ma'ahuma anu aya sartana syahadatani akibal gusli dina sabada adus wa alayagtasila sareng yen henteu adus muktasili jinabatin karena junub au ghairi atau lianti junub kal wudu'i seperti wudu fi ma'in raqidin dina cai anu cicing lam yastabhir anu henteu nyagara itu maun kana biin sapertikeun anu nyumber min ainin tina sumberan ghairi jarin anu henteu ngocor.